Sandika milumairan deui caritaan. Nu disaurkeun ku Ci Ayu memang leres ce. Dina waktu anu kapangker barisan Seta Dharma teh dipimpin ku Kang Angling. Sedengkeun anti teh rayina Kang Angling ku ayana kitu tangtot caritan anti gitu di maksud tujuan baris dipercaya. Wah, nya bener gitu sandikaan. Moko nama nganu kungsian jang di anggotaan Bangrisan Seta Dharmaan bakal dukungan karena mamaksudan ngejeng tungjuan rasantian nyusunan kang kuatan Bangrisan Dharma Yudaan ngalah kanggo mangoge rencana rasantian teh ngejeng sandikaan ngeta teh mudu bingsa gancangan ngawujudan gitu supaya ngurang teh bingsa gempuran musuh ngurang nganu ngecek pengjamah barisan warisan Warangkasan Jaya teh beki tambrah kuatan cenang itu sabab si Warangkasan ngeunggeus kawasan geus kawasaan dunya Kang Jangwaraan ngeta nganu mudu diperngatikeun ku urang mah teh rang santian. Memang gitu kenyataan Mang Anteng. Anu jelas tata ngalamur kampung kahuripan heula anu wargana kungsi ngagabungkeun diri ka barisan Seta Dharma. Anu leuwih teu heula kudu di badamian ngarah aya anu bisa ngabantu ngabejaan kanu sejena sajabati anti jeung Kang Dika anjang sono. Gitu ceuk anti Kang Dika? Ya bener gitu anti. Punten we ka Mang Anteng ye. Kedah ngahangkeutkeun ngadamal sasaungan teh ya, Mang. Muhun sasaungan anu ageng pacena oge. Anu tiasa nampung jalmi langkung ti 10 urang Mang Anteng. Wah, bengres mangsalah ngeta mas sandikaan. Nya kedeng deui Mang Anteng bakal dimanggihan wargaan nganu ngosok kangna bangunan. Cai nama dek Mang Entaran anu sokana bangunan teh. Moko nama lamunan ku 10 urang mah bingsalah angeusan 2 poyan ngogeng itu. Ransantian ngejeng sandikaan malah nenang we lah. Nganu penting mah mamaksudan ngurang aya dina kang langsaran gitu. Loba deui obrolan anu sajena. Sajabana ti babadamian penting anu aya hubungan jeung ngalaksanakeun karep pamaksudan nyusun kakuatan barisan Dharma Yuda nu diharepkeun bisa ngimbangan jeung merangan kakuatan barisan Warangkas Jaya. Caturkeun harita di tempat sejen manggali jeung Sidugul anu keur lumampah karep hayang nyusul Rasanti. Waktu ngambah ka salah sahiji lembur harita lantaran ngarasa lapar harita manggali ngajakan Sidugul leureuh di salah sahiji warung bari sakalian ngadon dalahar. Sima warung anu harita ngabagiakeun manggali jeung Sidugul anu dariuk dina bangku panjang anu aya di hareupeun eta warung. Sok sing talenang kainya. Sok kumaha rek? Iya teh ngaralas ieu teh. Yang ngajelikeun jelas atuh mengalas mah. Perkenalkan dulu saya ya saya manggali Surali si Jawara Idaman mah yang disukai kaum wanita. Kemudian ini yang Dugul menjadikan dulunya mendulnya aku si Manggalita gitu mak. Sangunya jangan terlalu mentung ya mak ya, cukup sajalah. Nanti malah tidak kawap kan mak. Kumaha Jang Dugul mau mentung sangunya? Dada mang ya dayana. Jangan meuteuna we atuh mang. Anu penting maulah lapar teuing we.
da mun manggali tengajakan mawing mah masih kene kuatan lempang mang. Orang dua tanyakan deui ge. Ya kadang manggali jangan disasaruakeun dengan jang dugul atuh jang sebab manggali makan sudah lapar dan juga gampang ngarampeol menjadikan termasuk pejit koresun gitu. Kalau tidak kancang desian akan salah trijang penglihatan pun runyam gitu tekaroneng anak-anak ngabaru dinyai. Sok dijian sekarang alas sagunya mah nya tenang me manggali ke urang ujieunkeun heula alasna puguh halet kene sanguna oge dengan sanguna mah milih we ku sorangan rek aneka pais bebeuleuman jeung lalap sambal sok nyokotan we ku sorangan eta mah nya. Manggali jeung si Dugul terus dalahar. Si Mawarung resep ngobrol sigana mah dina sajoning Manggali jeung si Dugul harita ngajakan ngobrol. Jadi ari mama pituin urang dieu. Jadi geus apal ka sakabeh warga pangeusi lembur. Geus bisa ditebak ku mama Manggali jeung Jang Dugul teh lain urang dieu nya. Tapi teu naon ketang da anu ngadon datang ka warung nama Eceh mah bebas rek sawae oge. Sakur anu datang ku dibagiakeun ku si emak kitu apan Manggalinya. Alah, menjadikan nikmat sekali nih. Belum peda dengan lalap sambal menjadikan punya juga nih mak. Ngahuapnya alah sampai luar lihat begini nih kesang. Ngomong-ngomong ini lembur teh katelahnya kampung apa sih mak? Anu kata lama ya kampung teh kampung Nyalindung Manggali. Nganyeta geus sabulan ieu kahirupan para warga teh jadi robah. Lain robah jadi senang tapi kalaka jadi sarusan eta Manggali. Susah nanti lantaran ku digantina pupuh lembur. Digantina teh secara paksa deui. Dipaksa nanti make jeung rek ditandasa. Ari ditandasana teh ku pihak anu ngagantina gitu. Ya sudah ada lagi nih mah. Duh, mengganti paksa pupuh lemburnya mah. Alah. Ya sekarang manggil lagi nih pupuh lembur yang diganti secara paksa. Sudah bisa ditebak yang menggantinya pastinya orangnya dari pihak Ki Warangkasnya mak. Tanya batal gitu Manggali. Benang disebutkan pupuh lembur anu ayeuna mah. Alah. Benar pisan eta pupuh lembur Ki Warangkas. Malah diwajibkeun sabulan sakali sakabeh warga teh sebab upeti ka pihakna Ki Warangkas. Kitu malukan teh Jang Dugul. Nyali sakirana ngarasa kaberatan mah atuh nyarita we atuh terus terang kenon teh henteu sanggup gitu tong maksakeun guna mama. Apan setiap warga boga jalan carit enon teh boga kekuatan bikin protes gitu mah. Ulah nurut wae ari sakreana ngarasa keberatan mah. Iya ari si Ujang rek sanu wani atuh Ujang nyarita kawas kitu ka pupuh lembur anu sakitu galak jeung telengesna Ujang. Da puguh lain jalma sambarangan atuh eta pupuh lembur anu ayeuna teh. Menjadikan penasaran juga mak. Memangnya siapa gitu yang sekarang jadi pupuh lembur ini teh mak? Pokoknya eta aya duaan Ujang. Anu saurang anu jadi pupuh lembur nama nerahna teh Oman Suroman Jawara Gunung Haruman. Anu wawakilna mah nerahna teh Jaka Cece si Kipas Pedang cenah kitu. Ari pangawakan lalaki tapi sikap jeung caritaan kawas awewe gitu Manggali. Tapi sok sanajan kitu kajadianna lalawora teuing ilmu silat nama. Lain bantrak-bantrekeun eta si Jaka Cece teh. Kulo aya rupa-rupa wae nya. Halah menjadikan jawara wanita pria
eta si jaka cece teh nya mun kitu mah nya mah jawara waria meureun lain jaka wanita. Hanya saja masa iya sih tidak ada yang wani pikeun non teh ngalawannya. Kalau babarengan beberapa orang warga untuk mengomong kepada Pu Lembur sigana mah di naon teh aya yeunana aya pangaruhna sih mah bahwa para warga menjadikan keberatan nya saupama urang protes kayak Pu Lembur gitu mah keberatan kalau harus memberi upeti setiap bulan saleheung aya mun eueuh naon udah libikeun iya eta mere upeti setiap bulan kepada pihaknya Ki Warangkas mah. Dan bagaimanapun juga warga teh membogaan hak untuk mengomong gitu maksudnya mah barang teh jang gugul. Somohon lalas pisan eta caritaan manggali teh mah malah anu leuwih hade masa kabeh warga we datang manggihan Pupuh Lembur nyadarek ngarti jeung nyaho kumaha kana sikeun para warga hari henteu nyalita majenis. Alah, sakudua urang jalma didatangan ku kabeh warga mah bakal gempereun mah. Ih, ali jang dugul ujang. Apal ngeunaan sagarupa urusan teh kudu ka ahlina. Nya ka non teh ka wakilna maksud teh. Nya ka si jaka ceuceu si kipas pedang teh ya. Nya da kungsi aya 3 urang warga. Lalaki wungkul anu kawilang wanian gitu tah ngajakan anu sejena pikeun nepungan ka Pupuh Lembur tapi da anu sejena pan marugeun aremungeun ujang sarieun atuh darek henteu sieuneun kumaha ceuk mah oge eta anu ngaran jaka ceuceu si kipas pedang teh ilmu silatna lain bantrak-bantrakeun kitu tamanggali. Ahai, ya memang menjadikan berat. Oh, gitu kalau begitu mama. Padahal sekalipun si jaka cece maupun oman soroman seorang jawara, kalau harus menyinghareupan semua warga mah, dia juga akan menjadikan ngarempod atuh mah. Wali sorte kahiji 2 3, ari kulobaan masih gana mah. Mikir 2 kali mah. Ari si Manggali rek ngarempod kumaha ari Manggali anu geus pasti ngarempod mah nya wargana we atuh anu matak emak jeung mesa kabeh warga sanajan ngarasa berat ku aturan jeung katangtuan anu ditetepkeun ku Pupuh Lembur nya kapaksa we Manggali kudu diturutkeun jeung tibatan kudu ngalaman jadi korban kekejaman si jaka cece mah si dugul ngareret ka Manggali belitus nyarita. Ali cek uing mah kayaan di Lembur henteu bisa diantepkeun mah. Lainna naon uing mah. Mangkarunyakeun we ka para warga kitu. Asa henteu tega ari sakabeh warga kudu jadi susah jeung sangsara mah. Rekir hadeui urang bisa tulung tinulungan ka sasama teh Manggali. Ahai, jadi maksud Jang Dugul mah akan mencoba untuk mendatangan atau memanggihan Pupuh Lembur dan wakilnya. Kemudian kita akan berikan pengertian kepada mereka agar supaya jangan menetapkan aturan dan katangtuan begitu. Ya, yang kalau menurut Manggali mah ya boleh-boleh saja. Oh, eta dasar ngeunahna wae nya eta. Ngarugikeun warga. Ngeunah di manehna, teu ngeunah di masyarakat. Sementara para warga menjadikan tersiksa. Begitu maksud Jang Dugul teh. Nya bener kitu Manggali. Ngandang tuh we resiko nama geus bisa kabaca kuing oge. Mun non teh mun didatangan kala kamalik teh suka malah terus ngambek sarta ngalakukeun tindakan ka urang. Urang kudu siap ting hareupan kaributan mang. Ya kalau memang mereka menjadikan tidak mau menerima diberi pengertian mah apa boleh buntet yang
kita memang harus menjing harapan melakukan tindakan kepada kita. Dina arti ulang teh harus bisa menjaganya gitu tah. Yalah menjadikan siap lah manggali juga untuk menjing harapan akibatnya. Ma bisa ngerti sebenarnya ya obrolan manggali jeung jang dugel teh mah atuh pogoh we mangerti manggali. Ngantang tuwe eta tindakan nu bakal dilakukeun teh kudu dipikirkeun deui anu leuwih asak. Kudu dibeuweung diutahkeun heula. Ulangan saukur ngagugu karena pangajakna hate wungkul. Lainna naon mak sok sanajan mak jeung manggali katujang dugul teh karek panggih ayeuna. Tapi mah teh demi harapun tapikeun ka manggali jeung jang dugul jadi korban kekejebana jaka cece sigi pas pedang kitu tah jang dugul. Hari cek uing maman teu kudu ngarasa salempang gitu mah. Uing jeung manggali bakal jadi korban. Da uing ge ari sakirana dina ijen jajaten terus ka dese mah nya ngejat kabur gitu mah. Manya terus-terusan deh kumaha-kumaha ge di wawaja kumanehna. Jadi ge nyelamatkeun diri mah. Ngagunakeun jurus langkah 1000 ngabaratek lumpat. Dengan demikian maka akan menjadikan selamat. Begitu. Jadi emak tong hariwang tong salempang. Tindakan yang akan dilakukan teh sudah dipertimbangkan yang asak itu tanya. Alah benernya Ya bener pisan itu mak pokoknya mama tenang tong selempang malah tenang lah selama ayah manggali dan jang dugul mah yang akan bertindak ngabelaan warga anu naon teh anu nanti susah dibikin susah ku pupu lemurna gitunya mah ya memang gitu lah. ya bener tuh jang dugul Ya benar gitu. Hanya mahnya uing jeung manggali ge tang tuwe nanti moal hitungan lah moal gagabah dina ngalakukeun tindakan nyadari upaya mah salahna dicobaan gitu sanis sanunya oman suroman salaku pupu lembur gitu deui jaka cece anu jadi wakilna bisa narima jeung ngarti kana caritaan uing jeung manggali mah. mak eceh nyarita deui bari gigideug entong ulah wawanian cek emak mah da jaka cece sigi pas pedang karek 2 poe mun teu salah mah diangkat jadi wakil pupu lemurna teh ari oman suroman mah geus aya sabulan ngan kungsi 2 kali ini tuh kating reka mana anu kadua kali na mah nyata balikna bareng jeung si jaka cece anu saterusna diangkat jadi wakilna begitu tamanggali. Hai keterangan dari emak sudah menjadikan cukup mak. Jadi sekarang emak doakan saja upaya yang akan manggali dan jang dugul dalam memberikan pengertian kepada pupu lembur dan wakilnya akan menjadikan kageing, akan menjadikan kailingnya untuk selanjutnya merubah katangtuan yang memberatkan warga. Begitu tama? Iya, mah juga ngerti lebah dinya nama manggali. Ngan ku mah geus bisa kasawang bakal liributan. Sabab marehna pasina oge bakal merekedaweng. Mun tepikeun ka jadi kalibutan, anu paling ngabayakeun keur manggali jeung jang dugul. Si dugul jadi penasaran harita terus tumanya. Ya naon kitu nu dimaksud ku mah paling ngabahayakeun keur uing jeung manggali teh mah. Jadi maksud emak anu paling ngabahayakeun teh nyaeta guruna oman suroman anu geus 2 poe aya di imahna. Di imahna pupuh lembur. Eta guruna oman suroman teh nalahna Aki Ramuji. Aki Ramuji Sakti tah.
mate menang beja tali isuk-isuk dina poe kamari beurang cenah. Oman Suroman teh hayang nual tangkal kai gede nu aya di gigireun imahna. Kakararek diragaji ku anak buahna Oman Suroman. Datang Aki Ramuji Sakti terus nyarita haliku dewek cenah ngarungkadkeunana tangkal ke gede teh. Atuh eta mah ukur disintel ku jari tengahna langsung rungkad eta tangkal kai gede teh. Nya karageteun warga anu parang ningali kana eta kajadian teh. Enggeus saukar kitu aya deui kajadian anu aneh deui. Eta mah ujang batu gede anu ngajentul di buruan teh hayang ditugar. Meureun hayang dipindahkeun cing kumaha. Atuh da eta mah ceuk anu warga nyaksian sauku ditepak ku dampal leungeunna Aki Ramuji Sakti remuk bencar saharita. Jadi keusik tah. Tak kitu kasaktianana eta guruna Oman Suroman teh anu matak mun tepikeun ka aya kaributan terus guruna Oman Suroman pipilueun jelas bakal ngabayakeun keur kaselamatan Manggali jeung Jang Dugul. Manggali jeung si Dugul silih reret kageteun oge meunang katerangan ti Mance anu saperti kitu. Nganu harti Aki Ramuji Sakti lain saukur boga kamampuan ilmu silat wungkul tapi mibanda kekuatan ajen sakasakten. Manggali ngaret ka si Dugul betus nyarita. Ya sekarang bagaimana kumaha nih Jang sikap daripada Jang Dugul setelah ada keterangan dari si emak barusan ya Jang? Apakah akan menjadikan ngarempot untuk membolaikan karena pamaksudan urang atau gimana Jang? Nya ari uing mah moal reka pangaruhan ku eta katerangan Manggali. Sabab anu bakal dilakukeun ku urang teh lain tindakan kajahatan. Malah urang mah hayang ngabantu ka warga-warga nu aya di ieu pilemuran gitu. Jadi lerek neangan kaributan urang mah. Jeung deui apan urang mah teu boga masalah jeung Aki Ramuji. Guruna Oman Suroman dan nu bakal ditepungan ku urang mah Oman Suroman jeung Jaka Cece si kipas pedang. Sanunya manehna bisa diajakan cacarita anu bener. Gitu ari ceuk uing Manggali. Nah jadi begitu tah sikap Jang Dugul mama. Dengan demikian menjadikan sudah cinek lah, tidak akan bolai, tidak akan berubah. Manggali dan Jang Dugul akan memanggihan pupu lembur dan wakilnya gitu mak. Karena Jang Dugul sama Manggali menjadikan sudah giling, sudah buleud, jadi sekarang malah tuduhkan saja lebah-lebah nama. Iya itu rumah pupu lembur Oman Suroman gitu mak. Ma Ece ngabagikeun paneuteup ka Manggali jeung si Dugul bari terus cerita. Jadi rek keukeuh wae Manggali jeung Jang Dugul teh. Nya ari keukeuh peuteukeuh wae mah mage mah bisa ngalang-alang ujang. Ngan mangka hade sing hati-hati ceuk mah oge. Mun bisa mah ulah tepikeun kaliributan. Nyada mun tepikeun karibut jeung Oman Suroman. Anu jadi guruna oge nya Aki Ramuji Sakti teh pasti bakal pipilueun ujang. Ya apa yang emak omongkan tentu saja akan dicatat dalam ingatan mak. Kemudian Manggali dan Jang Dugul juga akan mencoba untuk mengomong dan bersikap yang baik. Tidak akan poporongos, tidak akan ngedreg. Ya sekarang mah tuduhkan saja mak. Lebah-lebahna eta non teh anu bakal dijorak teh mak. Kumaha ence harita terus dituduhkeun ngeunaan lebah-lebahna imah pupu lembur. Geus kitu mah Manggali mayar heula urut daharna. Saterusna ini reka imahna pupu lembur.
barang datang ke tempat nu dituju kakarek oge asup kaburuan imah harita geus aya cirim anu ngajoelat saterusna mancuh dina tangtunganana di hareupeun manggali jeung si Dugul ngajadikeun manggali jeung si Dugul ngeureunkeun lengkahna jorelat cilung celegedeg jaka cece si kipas pedang anu harita datang hadang teh jaka cece si kipas pedang ngabagikeun paneutupna ka manggali jeung si Dugul bari tos carita. Ada siapa teh ya sih, Bo? Kamu berdua teh siapa sih? Langsung nyelondong masuk ke buruan, gak sopan. Tidak punya kesopanan pokoknya mah. Coba jelaskan ke Eke, siapa sih kamu berdua ini? Eke wakil Pupu Lembur, ya, perkenalkan. Eke wakil Pupu Lembur, Bo. Sekarang anu yang harapan kamu berdua ini, ya sebagai jawara ya, dan ngaran aku aja sekali lagi Jaka Cece ya. Kamu berdua ada keperluan apa sih? Hasok atau ya ada yang ngomong? Jangan sampai melong begitu seperti yang kararung begitu. Manggali anu harita pangeulana nyarita bari neuteup ka Jaka Cece si kipas pedang. Ya, perkenalkan dulu saya Gali Surali si jawara idaman yang disukai kaum wanita. Dan ini Jang Dugul minaka dulu saya. Apakah betul sekarang saya sedang dibagiakeun sama Jaka Cece si kipas pedang wakilnya Pupu Lembur? Memang betul, Bo. Eke orang anu disebut sama kamu barusan. Gemes kamu tahu sih ngaran Eke. Eke perhatikan ini yang kepalanya Gunul Surundul, boleh nangherang, belum ngomong sekecet-kecet acan gitu. Kenapa? Jaka Cece si kipas pedang ngareret kasih Dugul nu direretus nyalita. Dada mang sadayana uing mada puguh memanggil kayanan aja ka Cece. Kan we gunul-gunul ge lumayan dijadikeun keneh jalmi sanes. Tah nu mata kuing jeung manggali ayeuna datang ka dieu teh memang boga maksud jeung tujuan ieu teh Jaka Cece. Lucu, ngomongnya lucu. Lucu banget, Bo. Eke kan pakai Pupu Lembur, Bo. Jadi sekarang mah sok aja diomongin sama Eke, boga maksud apa gitu. Ya sok aja, jangan salah. Bagi Jaka Cece ya masuk kedatangan si Mang sama Jang Dugul teh. Untuk masalah mengomong mah sudah menjadikan ya saya untuk menjelaskannya. Tentang maksud dan tujuan mah mau ketemu panggil dengan Pupu Lembur, yaitu saudara Oman Suroman. Sehubungan ada masalah penting untuk kemudian menjadikan harus didugikan kepada Pupu Lembur gitu Jaka Cece. Gali Suralima ya. Benagu juga ya. Eke kan udah bilang, tahu udah bilang. Sebagai wakil Pupu Lembur, tentu saja bakal disampaikan ke Pupu Lembur gitu. Bisa ke Eke juga disampaikannya begitu, nggak usah ketemu langsung sama Pupu Lembur. Coba dijelaskan atuh sama kamu si Gundul si Dugul Gunul. Coba. Apa-apaan si datang kemari teh? Coba. Jadi hari kudu dijelaskan mah kieu Jaka Cece. Kasar oge si goblok jeung kajeng non teh siah. Uing jeung manggali teh minangka ngawakilan sakabeh warga Pangasi Lembur. Jadi para warga teh ngarasa keberatan ku ayana katangtuan anu ditetapkan ku Pupu Lembur. Sok disambung manggali. Jadi begini Jaka Cece menjadikan untuk lebih jelas nama.
harita ku manggal terus dijelaskeun ngeunaan sikap sakabeh warga eta lembur anu ngarasa kaberatan ku ayeuna katangtuan ti pupu lembur boh nu aya hubungan jeung kudu sewa upeti ka pihak laki warangkas kitu deui kabutuhan sapopoe pu lembur anu kudu dicumponan ku sakabeh warga malah bari sok dibarengan ku ancaman mangrupa tindakan pamaksaan. Para warga ngerasa keberatan minta supaya eta katangtuan teh dicabut diganti ku aturan anu bijaksana. Sanggeus ngerasa cukup dina ngajelaskeunana harita.